Ngabaso lamun teu disanguan sari teu afdol, lanjut mungkusan keripik basreng. Halo baraya, kembali deui di kegiatanku sehari-hari. Alhamdulillah asik po ieu aya padagang baso. Geus babulan-bulan telok manggih padagang baso, kakarak aya deui padagang baso. Gusti, Masya Allah. Jalaju bae sok hayang meuli, lamun teu ngabaso mah bisi rugi engke iraha deui eta padagang ka dieu deui. Bismillahirrahmanirrahim, mari ngabaso. Gusti dak jahoreng panas ieu baso ku aing geus dihuapkeun bae. Nya lada, nya panas, mentek kokolopokan ieu mah. Nah, seperti di awal video tadi, ngabaso lamun teu disanguan sari teu afdol, intina mah bisi teu seubeuh. Jeuheuh pan urang mananan ge hayang seubeuh bae, lamun teu seubeuh mah sari teu maremnya. Cung di dieu lamun nu ngabaso sok disanguan bae, cung di dieu lamun sok nyeblak nu sok disanguan bae, cung hayo ngaku. Nah, ieu mah lain kasaha keur ka urang sorangan nya. Urang mah baraya lamun ngabaso lamun teu disanguan sari teu afdol, pokona mah jaku hayang seubeuh. Kitu bae intina mah. Caritana ieu samemeh baguai samemeh bagawe seperti biasanya urang ngesian beuteung heula. Boga pagawean nyaeta nek mungkusan keripik basreng jeung persiapan jualan di sakola. Geus kangen nya ye jualan di sakola. Babulan-bulan libur di sakola, akhirna alhamdulillah tipe Senin Selasa akhirna bisa masuk deui. Alhamdulillah caritana ieu mambasona sakedeung dige geus beres, urang nawaran Pak Suami, tapi Pak Suami cenah geus emam hayang-hayang henteu akhirna ku urang nek diabiskeun sorangan. Pokona mah emang bener-bener mantep maremnya ngabaso samangkok disanguan makin seubeuh makin kenyang. Alhamdulillah caritana ngabasona enggeusan atau enggeus beres alias enggeus seubeuh hayu urang geura mungkusan basreng. Ngabaso enggeus disanguan enggeus, urang lanjutkeun deui kana pagawean atau pakulian mungkusan basreng. Seperti biasanya dibungkusan heula urang timbang heula pangsarua. Jadi gunana ditimbang eta pangsarua, pokona mah moal aya pahiri-hirian. Ih nu ieu mah seutik, ih nu ieu mah loba, moal bodo timbangannya. Perbungkus basreng ieu ku urang ditimbang seberat 8 gram atau 7 gram, pokona mah setiap perbungkusna doang kitu kabeh. Jadi moal aya pahir-hirian, ih nu ieu mah loba, ih nu itu mah seutik. Kabeh ge geus meunang ngatur. Lanjut saberesna ditimbang ku urang langsung dipres, pokona namanya pangulah lalaah cenanya ulah make lilin make pres. Coba urang ngajajal make pres, lebih tahan pakai lilin apa make pres. Semoga hasilnya memuaskan, semoga anak-anak juga pada suka. Oke, hatur nuhun kanu tos menonton video ieu. Sampai jumpa di video berikutnya.